Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana murang kali kumaha daramang. Mudah-mudahan dina dinten ieu urang sadayana dipaparinan kasehatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Patepang deui ayeuna dina pangajaran basa Sunda. Dinten ayeuna nyaeta pangajaran 2 perkawis kahirupan. Lajeng deui pek hidep maca carita pondok. Silahkan kalian membaca cerita pendek yang ada di buku. Di sana ada sebuah cerita pendek yang berjudul Ganjaran Keur Budak Bager. Aya dina kaca 20 dugi ka 22. Ada di halaman 20 sampai 22. Teras saparantos hidep maca carita pondok tadi, pek hidep lakonan pancen ieu. Setelah kalian membaca cerita pendek tadi, silahkan kalian mengerjakan tugas ini. Pancena aya dina kaca 23. Tugasnya ada di halaman 23. Pancen anu kahiji, tugas yang ke-1, ngawaler patarosan tina bacaan anu judulna Ganjaran Keur Budak Bager. Menjawab pertanyaan dari bacaan yang tadi judulnya yaitu Ganjaran Keur Budak Bager. Anu nomor 2 pancena nyaeta nyawalakeun carita atau mendiskusikan cerita. Pek hidep diskusikeun sareng rerencangan kanggo pancen anu ieu. Diantawisna nomor hiji nyaeta patalekan atau pertanyaan. Naon anu dimaksud ganjaran dina carita pondok anu tadi? Apa yang dimaksud ganjaran dari cerita pondok yang tadi sudah dibaca? Jadi untuk pedaran atau penjelasannya silahkan jelaskan oleh kalian. Anu nomor 2, jentrekeun sagala hal anu mangrupa pieunteugeun. Jelaskan segala hal yang merupakan percontohan atau menjadi contoh enggoni ngalakonan kahirupan dalam rangka menjalani kehidupan. Sok jelaskeun ku hidep, silahkan jelaskan oleh kalian. Nomor 3, jentrekeun pilampaheun hidep lamun kajadian dina carita tadi tumiba ka diri hidep sorangan. Jelaskan apa yang dilakukan kamu apabila kejadian yang terjadi pada cerita tadi terjadi pada dirimu sendiri. Bagaimana tindakan kamu? Silahkan jelaskan. Nah, kanggo barudak sadayana pangajaran basa Sunda dinten ayeuna dicekapkeun sakitu, pek hidep lakonan pancena. Hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.